Duh liur edan aing sosmed edan isina si Lesti parah adanya edan pan di kampung asup kana sosmed sih kampung aing maling sendal sabula oh, no. Ih edan mun saya mah kayak oleh kenalnya amat beuh edan bener bae dia mah pari dan kesorok terloba ya nanyian kertas-kertasan aing mah woi raon dia diam, bisa diam enggak? dan Aku lagi fokus. emang zaman kemarin masih zaman ya karena kertas Goblok, ulah disangka iya doang kieu goblok. Tanya mulu. kuno bos kori mah WhatsApp lah langsung terketet dan dia kampung amat lah mengawatan ada hujan banyak para wet tapi hujan mah mendingan sih hujan negara amat ini mau juga apa nih mah dia mah kampung ada jauh dia amat ih naon dia mantra menikat cewek dan kebenaran amat iya animu iya tak sama angin jeung pas lah tapi jampena naon dibacana Yongsi tapi edan begedep kali dia mah tapi mendingan sih lah pada yang tubuh benangan mendingan bacakan ku dia buat entah masuk aneh dia bahasa Sunda bahasa Indonesia na apa teh masih artinya Apa? Naon? Kanta jawab naon Atuh naon? artina bahasa Sundana apa teh Naon? kata dengekeun coba Naon? artina bahasa Sundana apa teh naon Heeh, naon? goblok Naon? Eta sih naon? ada dengekeun aing mah aja kumaha di kata bahasa Sundana apa teh naon Bangsat naon? ih nya ya kori udah dong si bolot lah Goblok dia, ngebanding-bandingin di si bolot. Cager cili aing mah. Naon? Eta kunaon bahasa Sundana apa teh naon bahasa Sundana naon? si ieu reng Jelas amatnya ya aing sesoranganan we baturan aing eta si Tuti kemana bu parah enggak kan aing sorangan gitu iya dehnya masalah percintaan apa aing jangan informasi tentang si Kanta gitu ya tapi kasaha aing mah anggeus kenal dia bahasa Sundana apa teh naon artina Naon? goblok aing mah coba selain ieu naon bahasa Sundana aing masuk arane teh Naon? duh lieur aing ngobrol jeung jelema heulung dia amun baturan mah cekek ku ini bebas-bebaskeun dia polong amat sih ngabur lah aing ieu aing Kemana deh Sep? ganeng lah dia Undungan amat dia mah tangguhan nih. aing ngobrol jeung dia mah moal anggeus aing mah mabur Ari surat aing kumaha dia? kudu amat aing mah mabur aing Sep, melupahan dia kuai. wah kamu ayo paten nih jimatnya mah adan mantra mengikat cewek ada biang aja tapi paten dia ada tapi aing uji cobanya kasaha ya aduh jeung si anjing wah kebenaran apa aing ngagali informasi si Kanta kasih anjing bae gitu ya tapi kumaha carana yuk geus lah gampang eta mah pakai gaya andalan aing bae sasi lalaki nu teu kapijut ka aing abg beunang cuma mas asik anta yeun can beunang bae ku aing hese sih itu masih neneng
Neng gitu. Iya, target aing mah. Woi, mantep ya mah. Dia swing dah. Temper kan kita doang. Binang. Woi, Neng, kenal nih dia. Yuk, biar nyantai be. Asyik tuh dia kemana? Gue eta dia main gitu nyahu. Kemana bos ya eta? Oh, wah beneran yuk. Cek dulu ya. Yong si. Ih, jelas amat saya teh dong. Edan dan nyamring gitu tadi. Nanaunan bo. Yong si. Wah, mantep. Guys, nempel dia. Boleh nih ditemuin nih. Dengan senang hati. Oh, gitu ya. Tumben Anyun ganteng pe yuk. Dan matra aing. Mantep dia. Tersangka aing kuat disebut ganteng. Ku si Neneng. Aduh. Anyun kan tuh jeung budak nih. Itu buge. Kemarin apa budak nage? Terus eta biasa masuk jeung si Kanta kan kuari matara jeung si Kanta. Kok yang mas kanta kanyun dong nurusuh teh ya. Kan bisa. Keren. Warima dia. Coba iya dia kasus iya non. Pencabulan dia. Di mana dia? Di kampung sebelah BG dia mau nenek-nenek dicabuli dia pun 17 pria. Bayangkan edan wis kokolot batur. Ada parah itu mah. Bengek dia. Jangan banyak. Oh dia mah edan. Aduh, berat itu gue emang dong. Aduh, yang bisa nonton molong, aduh. Duh, yang tadi ngalah jengkol ya, aduh. Aduh. Mana, aduh, plong. Di kampung aing cerita anu maling sendal dia mah. Sendal di bae. Oh, sendal. Dawat batur ke sholat ya mah. Pas baliknya, dia mah. Edan edan di mau lu BG maling dia mah edan. Oh, Kira-kira. ada cengnya. Parah awat yang maling kan. Bener. Ya. Woi best friend. Aduh, Dia bener amat nanti. yang dari dia. Goblok. Si Kanta mau kuari. Lirai pikiran di Kang bae. Terus pikiran si Neneng bae. Itu jelas. Jelas kenal sih. Ayo nanya dia ikut ngobrol kieu. Ayo nanya iya dia mau kasih Kanta cenah. Bahasa Sundana. Bahasa Sundanya apa itu? Naon cenah artinya. Atau naon goblok. Aing sama di bae dia mah. Dan dia mah. Dia mah dia tuh si Kantang itu dia. Aing geus goblok dia mah. Kori naon? Info naon kori? Nah, Randy, naon Ren? Aing naon info kori di kampung dia. Aing di kampung aing kemarin dia mah. Anu maling sendal dia mah di masjid. Long amat. Sendal dia. Dia mau batur sholatnya. Pas baliknya dia mah. Atuh sendalna. Dan meureun. Asa dia mah digotongku berit. Oke ya. Waktu ieu mah ngarep nih. Karena dia mah saya mah tuh parah. Coba dia nenek-nenek dicabuli 17 pria. Woi goblok. Nih. Dan meureun dia mah. Oh terus nanda. Bayangkeun. Kita suara budak dia. Make samping ngatung dia mah. Gimana tak? Perawakan doang. Enak, di luar yang gitu. Ini dia. Majing jelas hati ya nih. Goblok. Woi. Gimana dia? Ayo luar. Butai dia sumpah aing mah datang dia. Bau amat yang bersih ngarang dia. Aing mah obelan gitu dia aing. Enggak ngarang. Tuh. Ya mah ibu empet anjing. Empet nah, yang ngempet tai. Anjing dia tadi aing ngaganggu be dia kada Dia enak di dia. Aing ngobrol lah. Aing tadi di jero, ada pembicaraan atau dia. geus lah di jero bae ngadengkeun ieu mau keluar.
Weh, ngomong naon dia? Tapi kamu beda, weh. Curiga dia. Ento, iya embe tadi. Biasa embe digugulung. Naon dia? Iya embe di iya koin non nama ta. Dikunci. Ditonjokan gue. Ben nyata kang bos nang sih. Ento biasa. Bila aing tinggalkeun be. Weh, dia ada nah. Ombeolan dia botai. Warat dia. Aing gosip naon teh nya? Pengen kepo dia. Aing ngintip lah. Ani nyahat ya, kenal matahari menyinari bumi. Ini ho. Karena kalau Ani menyinari hati aku. Andan. Mantra aing asep dia, asep dia. Nya udah aing. Mantra tebel. Salut aing. Eta ngomong-ngomong si Kanta geus boga kabogus ya? Semoga boga. Bener. Bener. Boga eta kuari masuk komen buku jeung pulpen. Jeung anjing eta. Nya boga. Ih, bener anjing. Bener. Manyarak jadi tukang kredit amun teu lentenir. Dina sih saya tak mau buku jeung pulpen. Dulu gitu. Lah naon dah? Anjing jing. Anjing jing si neneng dia mah di jembatan duaan. Aduh. Wah, bahaya ini. Dari ieu tamu nang awal gitu. Oh, dia mau kudu dibejakeun sih eta mah. Mana? Si tante bejakeun. Ayo atuh iya. Wari lah dia. Wari raskeun. Ayo. Neng, dengan pindah yuk. Jadi mencari romantis tempatnya. Pindah ka mana anjing? Ayo bang ke kafe. Yuk. Perut udah berbulu kan ya, mau pengen makan. Oh, yang gitu ya, Bang. Kunaon sih dia tuh? Di rumah. Butuh enggak ya? Bos betung. Ah, dia mah kebiasaan. Tai. Betul, ayo dulu ya. Yang baik aing yang botai. Oh, gitu ya. Urang nang kan tadi. Ayo. Mana di? Artinya mamanya apa ya? Madonna kagak mana? Rehe deh ya. Aing. Kanta, Tut. mangisi nani teh sih? Enggak aing, dia mengisi asap tuh. Anjing, Saya tak bohong. marahnya budak. Parang sarare amat sa keluar. Oh, demi eta. Dia budak. Ada naon ya, naon ya? Penting. Jangan. Kalem. Enak sih. Si Anyun, si Neneng. Duaan tadi di itu. Oh. Anjir, udah bener. Serius aing mah. Serius aing mah. Si Neneng mah teh kitu. Serius. Aing nu neuleuna sok sina. Aduh. Amat teh nyeri hati asa kalalap. Kumaha? Ayo sambur. Ini tangan ayo. Ayo. Urang arek ka kafe mana, Jing? Kafe ieu Jepara. Ah, woi. Iya. Ah, beli dah. Neng. Nyangka aing teh neng. Ayo woi. Malu ya. Oke. Ada. Amu be. Pain dia. Aing teu nyangka ka dia neng. Tanya ka naon, Jing? Aing nyeun surat neng. Jeung dia. Aing kieu mah aing. Makan tuh cinta. Maksudnya naon coba datang-datang ngamarahan. Neng, lagi nanaon anjing di ongko dia yang balikan tapi dia nanaonnya jeung si Anyun. Tuh, Ambon. aku kasih Kanta. Ampun. Nyon dia. Nyon ambur aja. Ayo kabar makan tuh. Aduh. Aduh. Goblok budak awak we. Aduh. Mana nih kumaha ieu aing nih. Kumaha tuh si Kanta mabur geus layu. Aing. Aduh. Nyera awak aing.
Yuk, kumaha, yuk. Mantra mereka ada cewek. Goblok. Anda mendapatkan prank nih.